Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dan wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah simkuring tati di dieu hapuntenna sanes mayunan bapak-bapak anu aya di handap abis sajujurna mah istilahna sami gitu. Ngan alhamdulillah ibu-ibu anu rawuh di dieu istri sareng bapak-bapak sadayana simkuring istilahna keluarga sadayana dicalonkeun janten calon RW salapan kade hilapnya atuh nepangkeun nami abdi Mama Kiai Haji Tata Santa Brata Wijaya Saputra Diningrat Raharjana mawa bagja saalam dunya sareng akhirat. Atuh simkuring di dieu bakal janten calon RW kade hilapnya pilih abinya ulah pilih sasaha deui ulah pokoknya nomor hiji abi nomor hiji Tata nami abi tos terang di mana-mana abi mah pangbageurna pangnyaahna saalam dunya sadayana kitunya nami adi tos terang lah di mana-mana pokoknya di sekolah aya namina tata tertib sekolah di jalan tata tertib lalu lintas upami di India mah janten artis abi teh tatakan ngan anu berat mah eta ieu bumi jadi tatapakan atuh abi ayeuna janten calon RW bade ngangkat sadayana anu tadina istilahna abi teh da karunya nya istilahna anu tadina daharna ukur sasenok meureun ai meulih abi mah insyaallah dipasihan sasenok temo sareng abi bade mayunkeun ieu si bapak-bapak tani anu sok pepelakan insyaallah upami milih simkuring anu tadina melak duren insyaallah buahna bakal kadu sareng anu melak jagong buahna pasti rambutan kadenya tong hilap sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturkeun nuhun kasadaya masyarakat anu parantos hadir. Simkuring atas nami calon RW nomor 2. Masihan himbauan kasadayana dina waktuna pemilihan Copnos nomor 2 anu aya namian Haji Uun Amani simkuring insyaallah simkuring bener keman amanah jadi kepala RW halaman di dieu kasadaya masyarakat di RW yang simkuring mah insyaallah nyatana aya bantuan santi mana wae mudah-mudahan dugi insyaallah moal dugi kana mehat ibu-ibu sadayana ngaturkeun nuhun ka Bapak Komandan Desa atau ka Bapak RT anu hadir simkuring parantos ditalonkeun di dieu ya mudah-mudahan simkuring sing amanah sareng anak muah simkuring sing tiasa ngadugikeun amanah ke simkuring anu sadanus-danusna itu atur nuhun di simkuring atas nami calon RW nomor 8 ngahimbau khususna ka warga masyarakat RT 2 Nanapan umumna kasadayana hatur nuhun insyaallah dina waktuna kami hilap Copnos nomor 2 Haji Uun Amani. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat orang Tanda
Bismillahirrahmanirrahim. Ihuk bagian pemilihan RW. Kumaha jalanna orang supaya bisa menang. Soalnya namun jalan normal orang menang isu pemilihan RW. Soalnya masyarakat lu dari sampai enggak orang. Dan insya pasti orang menang. Soalnya orang boga si capung, boga si iki, eta pertahanan sipin anak muah orang. Isuk budak kun diberi duit sina dibagi-bagi. Kami ulang isuk menang pasti aing menang. Namun jadi ketua RW mah loba bantuan. Aya BLSM katanya bantuan langsung nyalahmikeun. Aya BLT pokoknya mah loba. Bismillahirrahmanirrahim. Isuk menang jadi RW aing lah. Sip. Apa nih? Kritik tuh dan mana mah. Oh. Oke. Ya. Kayak naon euy. Obos kagak urang euy. Pung, ngumpul duit. Ya. Aya naon, Bos? Kagak urang jeung si Tong Eng. Apa nanya nang? Duit, Bos? Ya. Ya ke duit nih kalah ngomong. Jangan. Ya, menang nang itu kan meninggalkan. Mana yang duit? Ihu, ulati ayat pemilihan RW. Ulati tak pilih yang RW. Anda normal mau tak pilih. Mana nyet duit? Tengok gitu. Iya duit nak itu sama masyarakat mana. Namun ulang ihu jadi RW. Mana doan ini hekut. Jadi hansi baik. Baik. Punya. Lagi kan masyarakat halaman ewang Abe nyung lagi kan merenya isuk pilih utang jono hukun RW. Isuk kan bantuan ini ha mana bangsa bangnya Bagikeun ya. heeh bangikeun ke masyarakat pinjahkeun merenya isuk pemilihan RW pilihna urang. Siap. Mana doan ini itu jadi hanhim ha Tenang, yung boleh ayo kamu nak macing yung Ciknya bak pung. Mana mah cukup duit dah. Susah nyekel duit mana kan. nah yon anak muahan original mau ngasih nyapung mau ngasih ongeng ini nah kita nuduat nah bagikan duit ke masyarakat jadi we lomba bantuan ini yang urang bagi menik sawah menik ngamot balik lebih masyarakat nah yon bohong aneh hidup masyarakat milih udang duit nah adanya yo Ini lah. Iya Tong Eng. Sama mah dibagikan ke masyarakat. Bang dibagi dua heula heuh. Ini kunaon pung? Soalnya ke si bos mah kayak besi teu buruhan. Bang bagi dua we heula itu kan. Mau apa lagi itu pung? Pada tekop nempo duit. Pung ah. Kumaha pung? Ya kana pung. Dia cuang kana pesakeun ya. Oke dibagi dua deh, pung. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peng, wah. Isuk teh bagian pemilihan ieu nya RW. Dina waktu mah datang we nya, nya. Mohon. Pokoknya mah pilih we nomor 2, Haji Ukun. Ieu mah ieu nanti katitipan ti Haji Ukun nya. Ulah seueur sahur we heeh. Yang rokok lah lumayan. Kadenya pilih nomor 2. Assalamualaikum. Salam. Kang. Iya. Lumayan ya Kang rokok kan anjing kedah milih calon RW nya nomor 2. Mohon. Haji Ukun. Lumayan Kang rokok eta mah. Mohon. Ah kebeneran Tong aya baru dah. Ya pung, bagikeun pung. Iya kang ngerokok ya main enak. Ngopina beri ngerokok. Iya kang pencoblosan RW nya nomor 2 tah. Tah coblos anu iya Kang. Bapak Haji Ukun Abadi. Kadenya tah nomor 2. Oh, mohon. Siap. Mohon ya. Ya, siap. Assalamualaikum. Salam. Jadi nomor 2 ya.
Ah, siap. Siap, Jang, siap. Nah, nomor 2 nya. Oh, Kang Ukun siap. Iya, siap, siap. Kang, tadi sekedap, Kang. Naon, Nak? Naon, Nak? Iya, Kang. Anjing teh aya pencoblosan ya pemilihan RW. Mun. Pilihnya nomor 2. Jadi mah kang ngerokok lah. Naon dia? Kang ngerokok. Ya, lumayan lah. Yo, A. Bema A terkepisan bansos. Kejen aya bansos di RW. Salah mikeun. Kumaha tuh, A? No ayeuna mah RW na ge alus no ayeuna mah. Pasti segala bantuan teh celah lahir ayeuna mah. Pokona mah pilih, heeh. Nuhun, A. Ya ieu mah lumayan we keur udud lah. Iya lumayan lah kang ngerokok. Naon ieu? Iya kang ngerokok. Abi mah teh bisa disuap. Abi mah terkikiran, tah punten. Abi mah milih nu jujur nu adil. Ya kumaha tuh? Sok we, A. Sanak deui aya. Wah, ngatuh, A. Terusan, A. Makan. Atau serobah pikiran ya namanya. Tanda-tanda itu, A. Tanda-tanda itu, A. Jadi kamu yana kange kopi nanya. Dia. Ini kange nusanes deh. Dia. Kita di kange nusanes kiri itu. Kadanya pilih nomor 2. Mau itu siapanya? Mau Haji Ukun. Siap. Loh, yun halat. Temo mo pipikiran An bener-bener sukses bah. Asal tangi umur halat na siyan temenan. Mun temenan teh galak kecewa we makanya geus ngajual sawah galak kebon. Mudah-mudahan si Japun si Tong Eng bener ngabaikeun duit na. Pokona mah lamun masyarakat teh milih urang berarti teh duit lebih duit songogan yang masyarakat yang warga kami teh. Awas we mun urang teh sukses budak-budak dua teh tah. Aing moal diangkat moal. Dilapisan dengan daguan taponan geus tengah nyicing aing ngalang kuna naon aing. Ngan. Mun atuh kan dari laponan tapi bila ko ngabaikeun duit hangit nu we nila lah. Bila to ay. Bila ni na abin bah. Alawan kimaro tak mana itu mah nomor hiji si calon dia itu mah duitan aing mah ini uun lah pokoknya. Lapor, Bos. Nah, Alhamdulillah tos beresnya. Atas, Bos. bener. Beres, Bos. Sekarang lagi kabeh. Beres, Bos. Ai duitnya nya satu. Coba, Bos, saya harus bagikan, Bos. Capek, Bos tuh. Capek. Yang dahan Ya, Bos. isukan. Namun urang sukses, heuh. Yang dahan naon mah. Di bawah. Kan urang boga nyanyi ka mani. Pokoknya mah namun isuk mas pemilihan orang sukses jadi RW maneh duaan ku orang salian diangkat jadi pertahanan sipil di bawah ngak basona ngeunah ngaranna baso KKN anu ayana di jalan kidul pasar kidul Manonjaya harapan toko Mas Martini Nilo eta basona murah 50.000 5 mangkok masona gede ahin sareaan Gabung. Baso teh naon, Pung? Angen anu make jenil nih ngajarin nol. Terku tuh apa? Tapi dahareun eta teh, Pung. Dahareun ngeunah. doakan ulang si sukses kan namun ulang tinggal dia sukses berarti duit dia tuh tinadapi awas yang ulang mau mantap diangkat mah bener-bener diangkat dijunjungin ke mau kan pokoknya mah dijamin Kang Uun Uun Haji Uun Mun, Bos, siap, Bos. Siap, Bos. nah pokoknya mah gitu ayeuna mah pokoknya mah ayeuna mah sing 13 hari soalnya itu harus ketat kudu ketat kudu pakai bahasa Indonesia jangan ngerti jadi RB mah enak mah pokoknya mah emang setahun udah omong itu kan diangkat jadi pertahanan sipil siap Siap, Bos. Siap, Bos. bubar barisan dan kami acan jadi kemenahan sipil istibaras bisa baris belagong ya na hanua jeung aing
Jangan lupa like, komen, subscribe, and share Denenot. Denenot.